nu geus terkenal Sunan Kalijaga. Mun dicaritakeun ti awal panjang intina bae. Di tengah-tengah kula nyaritakeun tentang silsilah nyaritakeun keanehan-keanehan. Sunan Kalijaga setelah manehanana dididik ku sababaraha guru, tetapi encan merasa indah ibadah ka Gusti Allah. Akhirnya mencari guru, kapanggihlah jeung Sunan Bonang. Ketika eta nyana ngintip ti kajauhan, begitu ngintip ti kajauhan, Sunan Bonang horenganan ngarupa cacing. Cacing menjelma menjadi manusia. Ngobrol lah jeung cacing deui. Ternyata cacing nu hiji deui menjelma menjadi Syekh Siti Jenar. Ngobrolnya Sunan Kalijaga ngintip. Ente makan ngintip, lamun ngintip naon? Lain intipanana ya mah. Ieu mah aneh. Ternyata nu diobrolkeun teh adalah sesuatu kalimat tauhid la ilaha illallah. Anu diatur melalui napas-napas, melalui latifah-latifah. Anu urang zikir teh aya zikir bil lisan, aya zikir bil abdan, aya zikir bil qalbi, aya zikir bir ruh. Beda zikir teh, datang ka lisan doang, datang ka awak, aya nu datang ka qalbu, aya nu datang ka sir, aya nu datang ka ruh. Iyalah zikir-zikir, maka didengekeun ku Sunan Kalijaga. Selesai Syekh Siti Jenar berangkat, sosok Sunan Bonang masih nangtung. Ternyata tengah liat deui Sunan Kalijaga na di tukang, Sunan Bonang na ngaharep ka ditu digerokeun. Sunan Kalijaga ka dieu encan jadi sunan sebab boga sunan teh ti Sunan Bonang. Ka dieu Sutojo, ngaranna Sutojo. Aslina Jawa eta. Sutojo merene. Ana apa panjenengan? Dodok sirankeun. Diuk lamun hayang jadi jelema, mun hayang jadi jelema anu sejati, tinggalkeun kahirupan dunia, tinggalkeun makhluk. Ulah aya di jero hate makhluk jeung dunia, setan ge tinggalkeun. Terakhir nafsu, ente kakarak jadi manusia. Nah kuari cicing di dieu setahun ulah ka mamana ke kaula balik deui ka dieu karak dik diuji kelayakan anda. Setahun Sunan Kalijaga cicing di jangan zikir bae, salat zikir, bahkan salat teh henteu cara urang diuknya nama, tetapi salat daim terus salat. Setahun kemudian Sunan Bonang datang di kadinya, tepak nangtung. Begitu nangtung dek ditaekeun maneh teh nya untuk tingkat kedua, maka ulah waka kamamana satungtung kula encan ka dieu. Nah, wujud Sunan Bonang ngarupa cacing. Plek asup deui ka jero taneuh. Sunan Kalijaga kaget. Begitu kaget memohon ka Allah, ya Allah ya Rabb, lamun guru kula bisa ngarupa cacing, kula ge coba hayang dirupakeun seperti cacing. Harita kene jadi cacing. Diudag ku jana liang eta, sak udag-udagan di jero taneuh. Atuh aya ente mah teu aneh aja, emang ente mah cacing asli sebenarnya. Nah, udag-udagan di jero. Set, tiga singkat datanglah ke Mekah, langsung keluar, plek di Mekah. Begitu keluar di Mekah, neuleuh ka tukang aya Sunan Kalijaga. Ditangkep, Masya Allah. Cek Sunan Bonang sugan teh saha tadi nu kakerepekan di tukang goreng maneh. Sebenarnya mah kakarak dek ditaekeun kok geus daek soragan. Nah iyalah anjing geus jadi manusia sejati. Maka ulah kaget lamun baheula Bung Karno kula ngobrol di benda kerep jeung Kiai Qadir jeung kitu bapana Kiai Qadir Zaini. Bung Karno mah manusia tapi bukan seperti manusia. Abah almarhum Abah Kolot Kiai Imam Muhibut Tobri, Kiai Ajengan Muhammad Toha Garut, Kiai Abdullah Garut bareng ngobrol, kula didinya ngobrol milu. Lain manusia biasana kumaha? Sebabnya nama ketika kaleuweung jadi maung. Ente mah kuari ge geus asli maung. Geus asli ge jelema nu dieu maung kabeh. Maung mau priwit nya lagi. Sing ada eta.
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang tunda cerita Bung Karno aneh sarua manusia aneh. Nah Sunan Kalijaga dipapatkeunana langsung di Mekah di Baitullah. Nah iyalah manusia aneh bisa ngarupa jadi cacing, bisa udag-udagan jeung guru. Masya Allah karim. Syekh Maulana Hasanuddin manusia aneh, belah diana Syekh Maulana Syekh Agung Asnawi manusia aneh, kabelah diana Kiai Husain Carita manusia aneh. Maka ketika apa yang dikatakan oleh gubernur tadi, saya siap dukung asal bangun situs-situs Banten. Siap cek manehanana. Alhamdulillah sekarang telah terrealisasi Banten. Saya tanya lagi, yang kedua mana Pak WH? Asnawi, Syekh Agung Asnawi. Urang delekeun. Lamun encan dibangun bae setahun ieu kujana. Urang turunkeun deui. Tapi geus dicanangkeun insyaallah. Jadi hanya anjeunna jeung kula komunikasi tentang pembangunan situs-situs Banten insyaallah. Maka doakeun mudah-mudahan anjeunna dibere panjang umur, dibere sehat, dibere kuat, dibere siap untuk membangun Banten nu jelas. Selain daripada eta mah kumaha manehanana, urang mah kebutuhanana cinta ulama, cinta wali, cinta habaib. Aslina cinta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lamun nyaritakan seputar manusia-manusia aneh, loba jasa, loba lain lalagaan. Kunaon eta? Zikirna geus lain di lisan, zikir geus lain di kolbu, zikir geus melalui sir, zikir geus melalui ruh. Seperti eta. Kula lamun nyaritakeun seputar Tuan Syekh Abdul Qadir, aya jelema macaan kitab Tuan Syekh ngadengikeun ceramah-ceramah Tuan Syekh. Seorang pejabat datang ke Tuan Syekh, alhamdulillah kaula sok milu ngaji jeung kaula ngadengikeun ceramah-ceramah Tuan. Cek Tuan Syekh sekalipun ngaji sekalipun didengekeun tetep ente mah sakikituna bae. Ah, kok bisa gitu? Sebab terhijab mata ente. Ya Allah, supaya ulah terhijab kumaha? Leungitkeun jabatan ente, leungitkeun kekayaan ente di hati, leungitkeun keagungan ente di hati. Ente lempang coba kuari ka pasar make pakaian anu cumplang-campling, di dieu di kongkorongan ku kacang. Setiap aya budak letik beres, setiap aya budak letik beres, setiap betik-betik. Mun ente siap kos kitu kakarak mata ente, mata batin ente bisa nempo keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Waduh, cak pejabat, wah sanggup tak kos kitu batu. Ieu genang sakola pan. Bu, ngogok deh sakola nage. Nah makanya cek aja, moal bisa ente mengaji bae tapi untuk usul ilallah moal geus cicing bae di dinya. Ih, kula ge sarua atuh cenah hayang hebat. Mun hayang hebat, simpen jabatan, simpen kekayaan, simpen karesep-karesep selain Allah. Ya karim. Sebab urang kan kuarieu lamun urang nyaritakeun seputar kebahagiaan. Urang teh kebahagiaan terhadap ciptaan Allah mah macem-macem. Aya jelema bahagia ketika ngahiji jeung makhluk. Masyaallah jaknya neng. Inilah tumpuan hatiku. Kanda telah rindu dari jauh-jauh hari. Tapi engkau sekarang ada di pelukanku. Dulu hanya sekedar suara, sekarang engkau bisa kupeluk. Ya Allah, cerah hatiku dan teduh perasaan jiwaku ketika aku bersanding denganmu di terik matahari. Tetap teduh, cukup dengan melihat bibirmu. Dunia telah merasa milik kita berdua. Wow, wah wah, masya Allah gombal. Nah, ayo udah dijadikan contoh kunaon. Bahagia aku bisa bersanding denganmu, kumpul denganmu. Etalah kebahagiaan dengan makhluk. Dijalinlah rumah tangga, 1 tahun kemudian marah bae. Salah setik mana bagian? Salah setik mana bagian? Salah setik ya, sempak ya, kudu pangmelikeun ya. Salah setik tas lop, rusak tas lop. Salah setik tuh kulkas rusak. Salah setik ada pengen. Cak salakina teu kuat cenah keur ieu cinta jasa wari pelit jasa. Masya Allah eta paingan foto di babawe ku jana foto pemajikan
di kantor ge di deuleu deui gunana ge diasupeun, di jalan ge di deuleu diasupeun, di mana bae ge di deuleu deui diasupeun. Babaturanana kaget, kok ieu ieu babaturan aing mau foto pamajikan mah geulis jasa kitu. Ditanya kunyana, ente foto pamajikan eta ayeuna naon dibuka, ayeuna naon dibuka, emang resep jasa lain tolol kunaon lamun aing neuleuh batur galak di deuleu pamajikan aing leuwih galak itu. Lamun aya pamajikan batur, lamun aya pamajikan batur kerja rekanan salaki di deuleu foto ge can sakumaha teman nu aing mah bebeakan. Sugan aing hebat lain aing mah masyaallah. Tah ilah para jamaah kaum muslimin, maka tindakan setahun kemudian saya bahagia kalau engkau menjauh dari aku. Coba setahun yang silam aku bahagia bersanding denganmu, setahun kemudian aku bahagia berpisah denganmu. Manusia makhluk seperti etalah jeung jelema, walaupun orang jeung bos, walaupun orang jeung atasan, walaupun orang dan selanjutnya sekalipun jeung mobil. Waduh bahagia aja siapa ieu boga mobil ya, Masya Allah Fortuner we ditunang diteneng ditunang ditembok merek nage nomor polisina geus eueuh deui nu batur nomor hiji bahkan mun aya di handapeun hiji mah 0 nol. Wah hebat jasanya nangis. Aing senang jasa boga mobil. Setahun kemudian gede hutang. Cek jadat teh waduh ieu aing hayang dijual mobil, senang lamun kajual. Dijual kunyana. Tahun kamari seneng babarengan jeung mobil, tahun berikutnya seneng berpisah. Coba selamana kitu bae jeung makhluk maka jeung kukumaha ge. Urang babarengan jeung guru urang seneng sebab aya nu nuduhkeun katoel bae hatena saeutik teu hayang aing mah babarengan jeung guru aing teu sejalan jeung aing tolol teh coba jeung makhluk mah kosit mantek lamun lain di thariqah mal bisa, ketika di thariqah teu bisa diikat thariqah bae aya beat. Sebab lawan nafsu geus arareueuh. Ieulah keistimewaan thariqah, moal pudar jeung thariqah mah wajen kukumaha ge pudar. Guru thariqahna tetep menyapa ka dieu ceng ka dieu yap ka dieu ulah kikituana nyana ku nafsu, guru thariqah mah moal ku nafsu. Kitulah para jamaah, nu paling indah adalah senang jeung Allah. Ketika orang sehat bersyukur ke Allah, orang gering orang ka Allah, orang kaya orang ka Allah, orang miskin orang ka Allah. Kukumaha bae ge urang teu kaluar tidak takdir Allah. Ketika orang ingat putusan Allah, moal aya pangindah-indahna ketika orang sadar dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jeung manusia mungkin bulan-bulan, mungkin tahun-tahun bakal berbeda. Kobo urang nyandung mah beuh. Lamun jelema encan teu asceulina ulah nyandung. Sebab naon? Teu nu kolot mah PM eleh PM. Eueuh kumisan pamajikan tapi ngagetakna leuwih ti PM. Masya Allah dijauhkeun geus agag-agagan we aya nu kolot teh. Aya nu kolot padahal mah imah na ngabangunnya tapi nyana sieuna suka imah. Eta tah harisma nu kolot eta kos kitu. Asal geus kaluar be. Aduh maung datang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah manusia-manusia aneh. Lamun kula jaritakeun guru-guru nu aneh ti mimiti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali emang manusia aneh. Kumaha keanehanana? Iya Karim. Manusia anu aneh bisa datang di alam anu nyana geus eueuh. Kasa ka Tuhan Syekh. Ketika Tuhan Syekh geus hebat ilmuna. Tadi ceritakan kukula panjang teuing guru-guruna nyana neuk magahan ngaji mandeg mayong. Setelah mandeg mayong nyana ngadua ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, abdi teh hayang dakwah tapi kok ieu hate ciut. Dengan sekejap mata Kangjeng Nabi hadir lain mimpi. Lain mimpi. Masya Allah, iya jadi cekang Tuhan teh cepeluk. Kangjeng Nabi ilmu geura pagahkeun ka masyarakat, luhurkeun agama Allah, kalimatun thayyibah la ilaha illallah, nu perlu syariat-syariat, nu perlu tariqah, nu perlu hakikat-hakikat, jung laksanakeun. Gusti Rasul abdi teu wani kunaon bahasa, abdi makan urang Iran jalan, sedangkan di dieu makan Baghdad, beda bahasa. Ulah sieun-sieun si Kangjeng Nabi salangap diciduhan ku Kangjeng Nabi tuh 7 kali. Hok, berangkat ngajar.
Kanjeng Nabi les teu aya. Berani Tuan Syekh. Begitu berani tetapi tetap aya kakagok. Ngadoa deui ka Gusti Allah. Jos Sidina Ali karramallahu wajah. Masyaallah lain tata aneh. Sidina Ali teh geus 450 tahun berarti nyana di alam kubur tapi nggak wujud. Hei Abdul Qadir, calangap deui. Calangap ciduhan deui ku Sidina Ali. Tuh genep kali. Pagahan ilmu. Cik Tuan Syekh kok ngan genep teu 7 ta'adduban. Kaula adab sebab Kangjeng 7 masa kaula kudu 7 genep. Ya Allah ya Rabb, manusia aneh Sidina Ali. Bisa nyiduhan jelema anu keur cangcaya, bisa nyiduhan jelema anu keur mangmang, bisa nyiduhan jelema anu boga kasieun. Ciduha ya Allah. Besi ente ku ari boga kamangmangan minta ciduh coba ge coba. Minta diciduhan ka Haji Pendi tuh. Asana pae harita keneh. Ciduhna manjur jasa. Kotok gambar ciduhnya na pae. Para jamaah kaum muslimin, ilah ciduh urang lah menyaritakan ciduh Ki Khalil Bangkalan, Masya Allah atupan muridna diciduh dong tuh bisa kabeh ilmu. Ji eta ciduh kiai anu berpangkat wali Allah lain sembarangan. Ilah manusia aneh. Ti Sidina Ali ka Sidina Husain, apakah Sidina Husain lain manusia aneh? Manusia aneh. Terus ka Imam Zainul Abidin aya sejarah-sejarahna di kitab Thariqah, maka dikitabkeun di Jawa kitab khusus tidak diperjualbelikan khusus ahli Thariqah ngaranna kitab Gegebengan bahasa Jawa terjemahan di bahasa Arab. Gegebengan eta adalah kitab anu ngajelaskeun tentang tekad. Maksud tekad menghadapi sakaratul maut. Ente neangan kitabna di mana moal aya kecuali di guru-guru Thariqah anu mursyid bari di Habib Lutfi. Ente ka ditu coba bebeja ka Habib Lutfi. Saya habis ngadirin haul di Cilongok, kemudian ada kitab namanya kitab Gegebengan, katanya di Habib. Saya pengen lihat, gua tempeleng lu pangkat apa lu? Itu bisa sembarangan. Eta mah kitab eta mah bahasana ge bahasa Jawa. Namun dicaritakeun segala rupa aya di dieu. Iyalah kitab Wali Songo terakhir Sunan Kalijaga turun sampai saat ini. Di Banten aya hiji, di saha cenah kieu moal dibejakeun rahasia. Di Jawa aya hiji, 2 kitabna. Di Banten hiji, eta keneh coban dijieun 2 kitab Gegebengan. Ente mah boga lain Gegebengan, gegebegan. Gitulah para jamaah kaum muslimin. Namun urang nyaritakeun seputar manusia aneh tertarik sebab nyaritakeun ruh, encan nyaritakeun ruhna. Nu mantap tertarik sebab di diri urang aya ruh. Ruhna suci, wauh ka Allah. Ketika diasupkeun ka awak urang, kunaon sih kuari jadi teu wauh ka Allah. Maka ketika kumpul di dia, ia menghirup udara ma'rifat, minum air ilmu Allah. Nu dicaritakeun majalisul arif ialah tadauka min sitah ila sitin. Mau dicaritakeun panjang. Ieu mah sakadar kula nyaritakeun tentang silsilah mu'tabarah anu turun ka abah ka ayahanda kula kawasiatan. Adapun selanjutnya aya Habib di Cirebon, aya Syekh Aziz, aya para habaib teh kurang aya waktu dipenta walaupun 10-20 menit. Nu paling penting adalah doana. Kula dek ngadengekeun urang babarengan dengekeun sakitu ala kadar silsilah jeung tambahan-tambahan mengenai manusia-manusia aneh. Ulah neangan nu aneh ka jauh, ulah neangan memandang manusia aneh nu lain. Di diri urang aya keanehan sebab di otak urang geus aya calon ma'rifat, di otak urang aya kepinteran, di otak urang, di akal urang Imam Ghazali geus ngabahas aya berbagai kesucian jeung kemurnian. Urang menyaritakeun maha suci Allah subhanallah. Urang mah maha kotor diri urang, kekotoran etalah nu kudu ku urang dibongkar sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun innamal a'malu binniat. Ari niat eta ayana di kolbu. Cek Kangjeng Nabi bergerak kemana bae kudu make niat aya di kolbu, bersihan heula kolbu. Sehingga Allah ngajelaskeun ka Tuhan Syekh Abdul Qadir, ya Gausal Azam qalbuka baiti. Wah panjang mun dicaritakeun. Sakitu heulalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang dengekeun kori-kori masih aya keneh jeung para penceramah. Mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikeun murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani.
qaddasallahu sirrah dijadikan murid-murid mursyid-mursyid anu araya di negeri urang atawa nu aya di seantero negara, sehingga di akhirat urang diajak kunyana, disyafaatan kunyana, ditulungan kunyana, dosa-dosa urang bisa dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitulah ala kadar mau izah tusim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Ahinal Aziz Kiai Uji Turtusi, semoga bisa membuka hati kita menuju yang terbaik. Amin ya rabbal alamin.